Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senator Amerika Serikat milari dukungan publik pikeun kasus pembunuhan Khashoggi. Senator Oregon Ron Wyden nyatakeun yen salaku warga negara, warga tiasa masihan terang ka pajabat anu kapilih pikeun ngungkapkeun kabeneran. Ieu warta salengkepna. Senator Amerika Serikat ngagero wargana pikeun mawa pihak-pihak anu kedah tanggung jawab dina pembunuhan wartawan Saudi Jamal Khashoggi ka pangadilan. Ieu tos waktosna pikeun aranjeunna tanggung jawab kana pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi pikeun dimenta pertanggungjawabanana, cek Senator Oregon Ron Wyden anu oge mangrupikeun anggota Komite Intelijen Senat nyarios dina video anu diunggah di Twitter sakumaha dilaporkeun ku Anadolu Agency. Dina video eta senator nyatakeun yen anjeunna sareng tunangan Khashoggi heti cecengis nuju milari informasi ti otoritas ngeunaan saha anu kedah tanggung jawab dina pembunuhan telenges ka wartawan Saudi eta. Naon anu anjeunna tiasa lakukeun salaku warga negara pikeun nginformasikeun ka pajabat anu anjeunna pilih yen ieu waktosna pikeun ngungkapkeun kabeneran saha anu kedah tanggung jawab kana pembunuhan Khashoggi, saur anjeunna. Samentara eta cengis nyebatkeun kabeneran mangrupi lengkah awal pikeun kaadilan sareng ngadukung sauran Wyden pikeun gawe bareng. Wyden sababaraha kali nyarios yen anjeunna bakal ngumumkeun informasi Rusia upami pamarentah Trump gagal mikeun laporan rinci ngeunaan pembunuhan eta. Khashoggi warga Amerika Serikat sareng kolumnis pikeun The Washington Post ngaleungit saparantos lebet ka konsulat Saudi di Istanbul, Turki dina ping 2 Oktober 2018. Saatos mimitina nyarios yen anjeunna parantos ninggalkeun konsulat sababaraha minggon saterusna pamarentah Saudi ngajirim yen anjeunna parantos tiwas di dinya sareng ngalimpahkeun kasalahan ka Dinas Intelijen Saudi. Mung ieu bae wartos ti Sunda News, mugia aranjeun ngawidian nyaksikeun teras wartos-wartos ti simkuring salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.